Lebaran geus tereh, beli baju encan, hayang gamis teu dibeli-belikeun ku si Eteh. Beli baju naon inya aing lebaran. Boga duit 70.000 doang. Mahal sasetel. Lepis, kemeja. Duh, keret amat ya lu aing mikiran lebaran. Kamana ieu si Etehnya? Pokona mah aing dek ngambek, hayang dibelikeun baju. Duh, lebaran setere yang kabel janda-janda acan lah. Masa lebaran make baju eta deui. Abina-bina amat si Eteh lamun teu ngabelikeun. Tuh. Yo, Bang, uang nanti dia yo. Dia itu di mana? Lama aja si Eteh. TJJ, ulin yuk. Bunga, tetehna keur karesel. Karsel kunaon TJJ? Geus diupeh lah. Ih, kamu mana sih? Lebaran teu beli jamang ge. Misalnya kabeli rangda mah bunga hati aing bukan ama. Tapi ngomong ieu angel amat ka magribnya. Angis mandi 3 kali ya habis seger. Oh sih suku budung. TJJ karsel kunaon? Teteh kesel can dibelikan baju kadang di lebaran. Tenang be TJJ, lebaran mah teu make baju baru gitu kuna naon. Ya bisa bae siapa teh toge jangan beli baju ge ceurik lah. Lu ngerti siapa pan? Angker ngehibur TJJ sih. Emangna sia badut Bang ngehibur. Nyaho begeut sia serem kedong joker. Joker ge keleh ku sia. Sok bae sia jubur saeng. Nges kunaon jadi raribut di dia. TJJ, kan di bulan puasa ulah marara, arenak marara geus kali itu batal be. Dah Bang, siang ngomong bisa bae. Astagfirullahaladzim. Duh, aing kerasal deh dia. Mending aing kayak masih bedat lah. Rapid kayak masih padat. Bari dia nanya nyapuan. Ya iya tunggu lah temen. Woi, Wah saya sebae sia kuas tahun ge. haram jadah sia con, main kagetan bae aing. Untung Cileeng teh coplok. Atus dia jing. Wah saya sebae doang cara jing. Ugawean ngagawe naon ke sia. Aing keur pusing con. Aing can kebeli celana, baju, kemeja, samping, peci. Dot, lebaran ulah mikirin baju, ulah mikirin anak beli celana, mikiran muka mah sholat, ngaji, puasa, zakat, muga haji bila mampu. Eta mah rukun Islam. Oh, kadinya asupna sarua bae. Pari memikiran terawih, penting-penting. Asal hiji ulah poho dot. Naon coy? Kumacarana aing lebaran kudu boga janda dot di. Menang-menang sampai kuari. Aturan menang kuari jangan kue doang aing di mah. Atuh beungeut sih mah rombeng ji, janda ge mau daek ka sia. Jis, pada didaekeun ka aing. Can bencan hilapnya enak aing. Laju geus pada beli baju encan. Ji, jelas. Encan.
Pan, saya mau ulang pakai baju, pakai karung be. Sia ta make kelambu. Gas. Garandeng. Astagfirullahaladzim. Kemana ya si Pohang di tangan ada rese jasa cara kelamun minta duitnya. Duh, si Pohang kemana nya? Yang bareng dahar kudu sasulumputan. Biasa nama di dia ya kemananya. Coba kau yang tangan di lah. Jadi main kudu kepang si Pohang ya. Indit tunduh teu indit butuh. Ajudat saya boga pangbukanan. Saya yang naon di mah aing aya linggis, tang, obeng, segala-gala aya di mah aing. Saya nggak bobol ATM merenya. Ci, Aya KB. cak siap pembukaan. Dot. Maksud aing mah pembukaan yang buka puasa, kolek, rujak, gorengan, es kelapa. Aya tenang bae jeung sia mah geus disediakeun. Naon? Atuh jus, Wih, jus naon nih bos tah? jus gerenuk. Di sama kira-kira Dot, jus gerunut bikin ke aing. Emang aing diabetes. Sekalian tunggu cau kusia tuh, bere ka aing. Aing yang diabetes mah kusi padat doang. Tanya nama amis. Jadi aing diabetes aing. Woi gaduh. Woi, naon? Pas mas ya, Aing dengan si Pohang. aing geus kebal teh ka panggih sia, ngakasepan bae. Ti orok bet. Buk geus dicukur deuleu kos tukang pukul bae. Wih, Mike Tyson. Oh. Warin sia nyaon teh si Pohang teh. Aing geneangan bugu. Naon sia nangan si Pohang? Aing katipu bae ku si Pohang, ngomong menek disalamkeun ka si Jejes teu disalam-salamkeun. Naon gitu? Atau kira-kira bet, duit aing mah geus beak gede ku si Pohang. Tapi pegawai mau bunuh beres ya. Sia mah karak duit. Aing harga diri dilaliak kunyana. Bonteng aing beak sakebon. Tidak aku bet. Wih, pohara eta mah budak. Wih bener berarti eta budaknya. Sia Warin ke mana? Pan sia genit amat ngobrol jeung aing ge. Ji, kos ngobrol jeung Bikang bae sia. Ai, saya tak. Neng. Neng, das di mana? Masih itu. Di ditu di mana? Tapi jauh. Ih, udah jauh-jauh atuh Neng, ulina. Kunaon emang? Kamari ge can dibalikeun. Naon anu can dibalikeun? Pulang rusuk Neng jeung Aa. Tak kusadari begitu cepat kau buatku jadi terpikat. Canda tawamu, perhatianmu, jujur aku nyaman denganmu. Ya bisa main. Bisa tuh Neng. Aduh datang ya Ajud Majud. Dah, suwe. Aduh, bet. Napas aing sesak bet. Kunaon ada dana sesak? Kan separuh napas aya di Neng. Cinta ini telah terima dirimu yang kini hadir di
tersenyum manja kepadaku. Neng, kenalan deh. Kenalan dong. Sangarana. Yuli, Ih, itu pantas ngarana Yuli. aja pantasnya Mai, main naon? My love. Ajur sia, gadun. Ini satu awal di cakawan baik. Poho, Neng, hilap. Aduh, masa dilah. Neng gadun. Ah, geus lah ulah kenalan-kenalan. Keur mos jalain. Neng, di kemana? Nak balik. Aing geus kuah anterkeun. Aing pelaminan apa yang kawa ieu? Mana gue? Tangguan aing. Ya, geus. Beng, sia ngomong-ngomong puasa tuh. Atuh aing puasa lah. Aing tadi nama nek puasa sapoe doang. Di sapoe doang, setengah doang. Soalnya kemarin aing menang setengah, pajadina sapoe ta. Ih, pajar nama film meureun bersambung. Atuh dot, pan aing tadi teu kuat. Berhubungan geus asar doang tadi. Jadi aing tanggung-tanggung. Kan tadi nentang nek buka puasa ta jeung si padet ta. Aju si padetna, daekeun teu buka jeung sia. Atuh dot, daekeun lah. Kamu nyen ilap mah. Setengah bae buka mah, sebelum buka-bukaan deh. Cuma yang baik. Sama jeung cilok ngarti cak aing mah. Emang sebenarnya kebuka aing doang. Con si padet con jeung si Robert jeung Bulan si gadun. bohong, bulan puasa. Tuh. Mungkin. Itu. Mana? Itu tuh lewat. Ih bener dot. Aing. Cek aing ge bener, Leng. Sabar con, sabar. Ada eta menyingkiran aing dot. Budak paham dot. Susah sampai di baik. Anu bener, Neng. Mana nggak tetangga isi. Mau nyampe ke ditu. Oh, kamu Ya, bukakan ya puting long dapur. Ngawadang. Sabar con, sabar. Ada eta mah nginceran aing dot. Atuh sabar aja nyaho. Makana ulah sok ngarepin si padet. Geus sia mah janda bae janda. Aja udah pada kos itu dot. Eta doang. Em tengah teh dot. Sabar. Sabar geus sabar. Con, sekolah con. Woi. Siap nonton. Kalau saya bawa dot. Kami segenap kru Kuplek Kreator mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa.